Gerentul kita. Anjing. Mana? Jasuke. Ini Jasuke buat. Naon atuh datang-datang kita? Keren euy. Jelas atuh. Dupna ieu euy. MMR. Naon MMR teh? Momo Iranda. Di luar aing atuh. Ayo, erek. Kenam. Derek kostum aku. Mau pantes kamu euy dibere kostum ieu mah. Aya nu jadi bawa we jadi. Mana? Mana tuh euy? Tah, Naon eta euy? tah. Mana beungeut tuh? Usaha terpayu-payu dagang Jasuke bong make es. Kok aing usaha anjing sararepi wae euy ti iseun euy dagang es mah komo musim hujan kieu euy. Bang ngomong, sia hayang ramai usaha. Nya hayang atuh kuk atuh da hayang. Mukut kencit atuh, sia teh. Kumaha sia kencit. Cik lamun aya mah aing hayang kencit. Tapi aya eta heuh. Naon? Heuh eta ku aing ketinggali bawa kencit teh heuh. Tah, Gi, ya Gi. Kencit? Heeh. Lu kieu kencit teh. Sabar ya, sabar. Pilihan ku Jasuke. Siap atuh. Jadi gitu mah. Ya, Kuk. Hari ieu bisa ngasilkeun sabaraha ieu, Kuk? Kegunaanna naon wae ieu? Adikeun we heula. Heuy, ieu gawena hardolin. Hardolin. Bisa ngalah duit henteu? Bisa tuh Gi. Bisa naon? Bisa meakeun duit sia tanu di dieu. Goblok. Dungkuk ka aing ngagawean we deui kamari ngagaweana nganyuk. Ayeuna aing katipu ku tawaran kencit. Nondam. Namun tartos lah 100 lah. Aing euy. Tar boga duit cash dam euy ayeuna mah. Atunya tinggal mawa ke ATM mesin tara mau duit cash oge mun celit. Asli da urang mah tara moal duit cash. Hari tuh urang mah. Ya terus mau duit naon atuh? Aya ge duit kos. Duit kos naon duit kos? Kosong. Setan. Ngomongnya atuh gablek duit setan. Nginjem urang lah ka maneh atuh. Kalah nginjem atuh. Kapan keur kosong? Beli we pemajikan urang. Heuh. Tuh aing meuli pemajikan aing mah aya. Aya rek. Aya goblok. Kernaon Gi? Biasa we mangidang nemuan anu meuli ngan jarajan barudak areueuh ieu teh mangidang. Sia manu meuli ditungguan. Hayang anu meuli susulan, da rezeki mah disusulan lain ditungguan. Belegog sakit we aing mah. Mangidang mau meuli mangidang. Moal ah keluar duit. Oh, kudu disusulan meuli teh bener. Oke, inspirasi mangidang. Jasuke. Pak, Jasuke. Jasuke dulu. Tuh, Jasuke. Awas, Jasuke. Aing mana nya naonan? Aing teu dagang. Ya naon ieu niramekeun? Dagang Pak Idam. Kan Pak Idam kudu susulan dagang teh usaha teh. Dagang pot kali susul lu kitu atuh sangka gebagong. Pencek Pak Idam cenah rezeki kudu dijemput. Nya ieu ku aing dijemput. Sok atuh lah bener sok. Lanjutkeun. Jasuke. Ini Jasuke buat. Itu sia. Aing teh usaha kudu pembelian. Ya beli anjing. Beli ya sia aing. Buru sia beli moal. Beli. Betah ke pemandangan balik lagi ya. Anjing. Maneh halangan goblok. Beneran dia yang mana dia euy. Udah dirasa ke dia. Naon mana teh? Aneh nu kamari geus dibayar. Mana teh kan jeung aing teh babaturan atuh ge. Oh, babaturan anggarnya kudu dibayar goblok ngaran hutang mah. Aya gocap. Mana? Sakarina tuh ge jeung pamajikan mana ge. Siap. Balan aja aing teh balan anjing. Jika tuh, aing karunya ka maneh bayar aing ka balad. Jika tuh mau duitna jeung pamajikanna. maju bawa anjing. Heuh heula. Ma. Oh, Rugi, lauk. Kan maling lauk. Dan mana teh geus salat ka masjid. Urang keur main. Ayo mau ka lauk batu
batur. Orang kermen. Men namanya mana laki men? Goblok sudah. Ah, ini kehidupan teh kieu-kieu teh ai. Teuing perubahannya. Heeh. Sakitu ieu teh tanaheun urang, euy. Nah, cai pelak-pelak naonnya mun ceuk urang mah ieu teh. Lain geus 2025 tapi kieu keneh we nya. Heeh. Leuheung dunya mah tanah loba euy. Loba urang sarua. Urang mah teu bogana naon pisan. Mana ngan mubazir boga taneuh satu dah. Jual-jual atuh di dinya teh atuh. Sia anjing. Naon atuh? Tanggian Ieu. Maneh kok gawe pisan ya naon Pak tuh mandana manuk jik urang reka sawala Di mana Pak nyemprotna? di saung jik buru kok Hei, gecang maneh manuk teh geus ieu kedemenian. aduh maneh teh manuk teh kulit gerenteul kitu anjing Sopan goblok. iya ulin teh dibawa kan picina turut pandahar teh Oh nya kudu dikumahakeun atuh. nah kena atuh teh dibawa kitu Kada ai geus kumaha atuh. piceun Sok piceun atuh. kumbah tuh dam rada alus sok kumbah Goblok luas. Aing setan. Kok aing jadi anjing. aduh Ajik deh saya nya nyokot kompan wae aing rek nyebor kieu tuh gararing kieu goblok teh. Goblok, ku aing di teteangan teh tadi gini aku cungur sia diorek 3 budak poe ngorek nu kieu. Melong sia tadi orek ieu. Teu ingat tuh mah daya di dieu. Lah, di dieu kumaha mah nya itu rek lempak ieu per lempang dari itu ka dieu ieu. Aslina di dieu. Sok ngaku. Henteu. Siap urak-orek barang aing. Kurang tarik mang. Motor kagok. Putaran naik tuh.